asa kagunturan madu karagragan menyan putih kula dina poe ayeuna kasumpingan turunan kasumpingan pangagung di puseur dayeuh nagara Amarta bagea sasumpingna miwah buyut kaula Gatotkaca kaula nun kula eyang wayah dalem Arjuna nampi kana pangbagea eyang kalayan nyanggakeun semah sinungkem kahunyuk panjenengan mugia katampi kalayan kabingahan pujas tuti hidap ditampi kuleungeun kenca katuhu dicipuding mastaka kasih pingkalihna naon apunten tina naon rupiah kalepatan utamina tina katamelaran wayah dalem jalaran langka dongkap ka ieu patempatan silaturahmi sareng salira teu aya bayar mungguh jadi pangagung di negeri tinangtu waktu loba kapiceun pikeun rahayat pikeun nagara pantes jeung ngawajarkeun salaku kolot da sidik anu sakitu loba kasibukan di negara timbalan kalayan bakal di sadayana kadang Pandawa di puseur dayeuh kumaha calalagur salarea ginanjar kawulujengan oge kaula domongkap ka dieu teh sareng pun anak Gatotkaca katempo we yang oge kahareup kaset nampi dateng pangbagea uyuh dalem Gatotkaca nampi kana pangbage kalayan nyanggakeun sembah pangabaktus unyuk panjenengan uyuh eta sora abong kena teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan uyah matara TS kaluhur kumaha we bapakna sadara nuhun ditampi we pingkalihna nyarengan Kangjeng Rama paman domongkapna ka dieu yu tumbalik nu karandapan di nagara Amarta kiwari o kitu timbalan nu mawi eyang dina rupaha kasibukan di nagara dina wangkit kiwari anu memang teu sakedik lara tunggara susah payah dina babakti ka nagri sebak raga ka nagara anu memang teu sakedik keluhan-keluhan masyarakat ngeunaan kapamingpinan wangkit kiwari teh kaula sasat dipenta pertanggungjawaban ngeunaan kapamingpinan dina waktu ayeuna ya kasih ariku kitu teh lain agul ku payung butut lain goongna beuh karya lain adean ku kuda beureum sabab eyang baheula oge sarua kungsi jadi raja di negara Astina ngalaman jadi pamimpin disebutna legok tapak genteng kade keumureun pinuh pangalaman kungsi mangsa kasorang zaman harita horeng simana horeng yakin dina mangsa ngeyek dayeuh ngolah nagara anu yang teh dipenta kurahayat dina waktu harita pikeun babakti ka nagri sebaraga ka nagara teh memang gawe lain gawe enteng-enteng malah disebut enteng ning bangga ari entengna karigek dina koresi kerajaan ari ponan naon rupaha kahayang masyarakat anu sakitu lobana sabab rahayat anu sakitu lobana sanajan buuk sarua hideungna karep jeung kahayang sok beda-beda timbalan
ngan nyoko kana katantuan pangabutuh dalam muda kana kahayang mah muarek beak-beak tapi lamun muda kana pangabutuh loyo kana hate jeung ieu mah sapuk balarea tepira rahayat mah hayang imah pageuh beteung seubeuh ngeunah nyandang ngeunah nyandi imah pageuh jeung sajabana lain ukur dina teori tapi dina prak-prakanana tinangtu yakin rahayat teh hayang pisan jadi pamimpin anu eta pamimpin teh miheulakeun kepentingan umum tanpa miheulakeun kepentingan pribadi jadi aya skala prioritasna nu leuwih diheulakeun timbala nu matak lamun teh nguda katerangan dina mangsa lalampahan zaman baheula sahabat Nabi dijadikeun oge innalillahi wa inna ilaihi rajiun disebutna oge nyebutkeun lagi musibah timbala sabab naon sabab ditaplokan jabatan sabab ditaplokan kapangkatan yakin urang teh bakal berat pisan tanggung jawabna sabab anu kataplokan ku jabatan teu saeutik jelema anu kataplokan ku kapangkatan manehna teh labuh kulaku tigubrag ku akhlakna tingali dina obag apan loba jelema-jelema koruptor da lain tukang beca eta teh anu marake baraju oranye teh da lain tukang delman lain timbala tapi jelema-jelema anu berpangkat jelema-jelema anu boga harta banda anu sasatna boga kakawasaan ngan dina boga kakawasaanna teh kadang-kadang ngaheulakeun keur kapentingan pribadina keur kapentingan golonganana keur kapentingan partaina timbala nu matak yakin kajahatan kasadar kajahatan seperti kitu teh bisa white collar crime bahasa Inggris teh bahasa Inggris sabab kejahatan teh aya dua hiji blue collar crime kedua white collar crime ai blue collar crime mah kejahatan kelas 3 kejahatan kelas bawah diantara natehnya eta nu mau tiba nu maling motor pakakasna pakarangna obeng linggis ya timbalan tapi lamun teh dilakukeun ku kejahatan white collar crime eta kejahatan white collar crime teh artina teh kejahatan berkerah anu berdasi anu turun turta unggah tina mercy naon pakarangna naon pakakasna pulpen jeung kertas pulpen digitek-gitek kana kertas ngan sekali ngagitekeun duit negara duit rakyat bakal pindah kana rekening pribadi ya timbala dengdek tah negara kudu kitu ya timbalan sakali ngagitekeun 10 miliar pindah ke rekening teh ya ino daratista baheula kasohor goyangna jaskia goti kasohor goyang itikna manehna mangagutak-gitek bujur ya timbalan tah nu kitu mah bakal ngaingengkeun salarea lamun pejabat geus kitu yakin tunggu kehancuranana naon sababna sabab rahayat bakal krisis kepercayaan dina mangsa geus krisis kepercayaan moal ngawujud persatuan jeung kesatuan di negara sabab naon pejabat geus ngaler rahayat geus ngulon ngaler ngidul patonggong-tonggong muareng se pangwangunan teh homo ayeuna rahayat loba cicing dina jurang kamalaratan hirup lapangan kerja sempit timbalan kerma ekonomi apung-apungan lapangan sempit naon temahna kejahatan beuki loba begal
nu ngarampok bedieuna nyata untung-untungan main slot so ame untung bari jeung gancang nya minjem ka wujud online ka Bank Emo timbalan karunya rahayat seperti itu sok bere penyuluhan bere pagawean bere pacuna ulah ngawur-ngawur harta rahayat mah 100.000 200.000 dibere ayeuna poe ayeuna bea tapi lamun dibere pacuna mah dibere pagaweanana sok bakal manja ama eyang boga dulur lurah uing lurah golden lamun ngudag kana gajihna salah lurah mah satai kukueunana tapi tingali kaitu ka dieu teh ih babagina unggal jumaah teh teu welewe babagi tuangeun unggal poe oso ya cilik putih cilak herang arang langka lurah seperti kitu lurah seperti kitu hambur bacot lurah congcot ngomong nama gariha tapi bel barak balabah berehat bager ongkoh kasep ongkoh aya meureun palurah timbalan daun ya daun tak eta teh sing jadi contoh keur salarea jadi lain ukur udagan teh kapangkatan kekawasaan ieu harta mah bakal beak hiji mangsa ngan sing inget urang bakal pinanggih jeung poe akhir anu nganung hati poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaranana urang teh bakal balik deui ka alam kalanggengan harta banda mah moal jadi jaminan kasep tapi anu bakal jaminan urang teh nyata amal tah nu matak satiap boga harta sok lain dibikeun kabeh katangtuan kewajiban 2,5% kaituna tambahan ku sedekah kitu ieu ya timbalan kaulan dawuh uyuh tah nu matak yakin dina dieu sok pepekan hate nyata ngaliwatan agama sabab agama teh lesna hate kana hate urang sangkan urang ulah ngalajur hawa nafsu ngumbar amarah teu sakama-kama hirupna timbalan kaulan nu nampi kana didikan rohani jasmanina dawuh nanging hapunten ieu teh yang bade mancah kana cariosan salira margi domongkapna wayah dalam Arjuna ka dieu teh kaula teh aya taros ngeunaan nagara Amarta sok naon nguningakeun lambang keagungan negara layang jamus kalimusada teh leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana layang jamus kalimusada leungit di negara timbala ukituna kaula domongkap ka dieu sejata taros mamanawian eyang kuninga saha nu malingna urang mana nu malingna sangkan kaula tiasa newa tur teu ngagujrutkeun sajumlah masyarakat margi ieu teh kaum internal anu unik diwawarkeun ka wartawan teh jalaran bisik ngamarudah rahayat di negara Amarta kukituna eyang panuhun be nyuhunkeun bongbolonganana ti salirapan jenengan karah layang jamus kalimusada leungit timbalan diiraha hampir saminggon lamin lamun ceuk urang wangun harja ngadenge kitu teh meureun ama yang nyebutna teh buset timbalan layang jamus kalimusada leungit ilok teh buset jadi datang ka dieu terek tatanya nyaeta nu mawi saha nu malingna layang jamus kalimusada mawi wujud dalam oge kaisinan uyuh margi
buyut dalam Gatot Kaca teh salah kelurah tamtama negara sasat pikeun ngayakeun keamanan di negara kiwari layang jamus kalimun aya di pihak musuh ukituna biisina kaula kubayah masyarakat sadayana nyuhunkeun bonggolongan ti salira panjenengan deudeuh teuing kanca keur paroe geuning barudak teh cu keur poekeun hate tungtungna teh wara wewe ka dieu nyangka we ka aing prama sieun ngareken dukun maksudna kumaha maneh ka eyang bieu kawas ngareken dukun ka eyang teh nu mawi sanes eta maksudna nanging salira tepan anu paratos legok tapak genteng kadek kukituna manawi salira aya bongbolongan dasar dayana kadang Pandawa teh bingung temanggih tungtung susah manah nu teh sudana kelanan ari ieu nagara ala Saptarengga teh jeung nagara Amarta teh jauh kantenan tebi bener timbalan atuna hak make jeung jauh-jauh ka dieu ulah wau nu deukeut heula tanyakeun da sabab lamun nitah ka eyang anu jauh teu apa kronologina apal oge ukur tina beja sedangkan beja dibejakeun mah kadang aya leuwih kadang aya kurang timbalan tapi lamun hayang anu pasti bisa ngajawabna eyang tageuning aya bongkolongan eyang aya eyang malahan ieu jawaban teh bakal pasti lain babaledogan bakal pas lempeng gerak cing kinten-kintenna saha nu maling layang jamus kalimusada nu maling timbalan bangsat eyang naon gitu hayang nu pas hayang nu baledogan nu mawi hoyong nu pas heueuh tah lamun anu pas mah nu malingna nyaeta bangsat mun teu bangsat yakin garong sieun maksud kaula teh bangsat teh aya ngaranna nya pasti aya saha kakasihna ke lamun panggih jeung bangsatna tanyakeun saha ngaranna tiga nu lieur Gatot Kaca timbala sarua we jeung pajengut-jengut jeung nu dugul ieu teh salira teh hor naonnya upami teh salira ngawartoskeun yen bangsatna ieu teh anu malingna teh bangsat atawa garong kaula ge tos terang dieu mah saharita atuna make jeung jauh-jauh ka dieu ari apa mah make jauh-jauh nanyakeun ka dieu nya sieun kaula mah hoyong terang ngaranna tewah heula bangsatna BAP kaitu urang mana urang lemurna lieur Allah lieur nya paracetamol ji coba nu kita kitu kieu ari nitah kudu ka ahlina kumaha kaula nun yang ari nitah kudu ka ahlina lamun lain nitah ka lain ahli tunggu karuksakanana da eyang malin ahli di lebah dinya mah nah saha nu ahlina nah saha nu ahlina nyaeta rak lanceuk anjeun ti nagara Dwarawati Batara Kresna Kakang Batara nya naon margina eta hor apan boga gambar lopian anu bisa ningali kejadian anu geus karandapan bener Gatot Kaca timbalan nepi kapoekeun kieu tah nu matak teh oge ulah geumpeur nying hareupan masalah naon-naon oge sagala rupa oge tong rusuh sagala rupa oge tong geumpeur anu teu mahna warawea kaituna timbalan eyang laras pisan kaula dugi kapoekeun teuing nuhun eyang
gening temubah kaula domongkap ka dieu atuh dina jawaban ge silaturahmi we kasih timbalan nanging ieu teh aya ari warta parantos aya anu dicuriga mah aya ieu teh nu dicuriga kumaha salentingan anu sumpingna teh ti santana badega di Karaton Indraprahasta Nagara Amarta ya nyaeta dina mangsa minggu kamari sada acan rame na ieu kajanten aya jelema anu kukulunuan ka Karaton Nagara ya ai asupna teh bari jeung larat reret kawas anu mencurigakeun ya dina mangsa initna di Karaton Nagara teh manehna teh di dinya mimiti leungitna layang jamus kali musada saha ai jalmina teh sanes nu tebing nyaeta putrana Kakang Semar Badranaya saha Isman Kunti sanes iya masih cepot anu bangetna beureum sastra jingga timbalan tak geuningan aya laratanana lumawi bilih aya sajabati eta maksud teh margi trik pang Indrajala pihak musuh di luar negara yakin bakal ngayakeun tindakan pikeun ngeuneuk-ngeuneuk persatuan nagara jeung bangsa ngaliwatan ngarudombakeun antara pamimpin jeung rahayatna nu mawi kaula oge hoyong ngadek sacekna nila saplasna nyaceknya na lain cek lainna nah bener ieu teh sasajingga atawa naha jelema anu sajabati sasajingga anu ngawujudkeun sasajingga tah lamun kitu sok paluru ka nagara Dwarawati tanyakeun ka Kresna tingali tina gambar lopian dawuh timbalan nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan eyang panuhun me salira kawagal dina waktos ayeuna teu jadi masalah keur eyang bunga nu aya oge Gatot Kaca timbalan tah kitu geuning hasilna urang teh kudu miang ka nagara Dwarawati ya nu mawi teh oge naha ieu mah sajabati sasajingga aya tana pinteuna bisi aya nu lian deui keur masalah eta eta kumaha tindakan anjeun nu mawi kaula mah datang ka dieu tindakan kaula teh tapi anu ngabeledik teh Kakang Bima Ramana Gatot Kaca anu keur kiwari teh lumampah ka alas di Brasara margi anu pamungkas mendakan sasajingga teh aya na teh di alas di Brasara di leuweung timbalan nu mawi duka kumaha nasibna Kakang Bima naha parantos kenging hasil nyerek si sasajingga naha teu acan sok paluruh we teh ayeuna talungtik ti kewari kotek tak ayeuna timbalan mangga upami kitu carana kaula sanes kirang hormat bade sejam miang we ya jalaran kasibukan utawi ngeunaan lambang kaguan nagara pek jung lumaku bralumampah jurung doa eyang aya di sagedengan aranjeun kabeh permi bisa adaptasi hebat atuh sabab mang teh meunang kuda teh dina lampahan baheula waktu keur ngababat alas wana merta saacan jadina nagara Amarta teh baheula teh emang jeung bapa anjeun anu gawe bareng dina mangsa ngababat alas baheula bapa anjeun leuwih ti heula lumampah emang anu nyusul di sapengkeureunana rupa-rupa kejadian nu karandapan di alas Amar mangsa harita ya numutkeun sakaol mah alas wana merta teh hiji leuweung geledegan hiji leuweung gonggong sima gonggong tempat
jurik nyiliwuri setan Sumarambah kelong anu newo-newo di tempat tempatan margi cek bohongna tara kasaba ku jelema eta leuweung bujeng hingga jelema anu ngaliwat dalah manuk di tatangga leuweung ngaliwat ka tempat-tempatan bakal murag sapada harita ku sangat-sangat teh tapi parendene kitu mang anu nyusul saacan panggih jeung bapa hidup dina mangsa harita mang teh manggihan hiji kuda dina mangsa lumampahna eta kuda teh larat leret ka emang ya ngadeukeutan ka emang lunak lendek bari jeung ngaletak kana leungeun emang diletak ku kuda nya untung teu diletak ku jurig oge kumaha dina mangsa harita aya kuda kasep ya Luis pisan mang teh kawas anu kontek cumarita jeung eta kuda jol nyambung aing ngobrol ngaliwatan batin jeung boga ngaran eta kuda teh ngaran kudu ngaran boga ngaran saha ngaranna teh Arba Puspa atawa dalang si pangan teban dalang si pangan teban nya sanes dalang heri sanes dalang Minda sanes dalang si pangan teban ya ditumpakan mangsa harita sal tumpakan teh eta kuda ditunggangan kumang mang menta ka kenca nyangenca mang ngidul ngang nyangidul malahan mah ieu kuda teh bisa ngapung ieu kuda bisa ngapung tiasa ngapung hebat ieu kuda ngadung harti ieu kuda jang-jangan nya nu bisa ngapung ongko bisa ngambah cumantara ya dina mangsa mangker nunggang kuda di kajauhan teh celak-celak kadenge sora anu nyarekan naon nu nyarekan nyata nu boga kuda cek anu nyarekan teh ya turun sia ulah ngeunah make nupakan kuda aing cek eta jelema teh cek eta jalma teh mang teh era boga rasa adean ku kuda beureuh mimitina nya turun we eta jelema teh ngadeuketan ka emang kuda teh ngabecir nempo eta jelema teh ya ai manehna nyamperkeun emang bari jeung nempokeun kuraweuh hangseur pamunteunna bari nyeruwukeun paneungeul ka emang rek neungeul ka emang ngan untungna teh gancangna harita mangagiwar ka kenca atuh plos we ngahakan angin paneungeulna ngan orok kaya manehna teh meureun bendu keneh anu temahna teh paneungeul dilesotkeun nya nyiku deui ka emang ngan emang teh kahandap ngeplos kahandap kuda-kuda satengah ku emang teh dilawan sidik manehna terek merwasa ka emang ya diteungeuh ku emang tungtungna teh jadi patelak jeung emang teh patelak pasea jeung eta jelema ya dina mangsa pasea kitu jam-jaman pasea gelut rongkah emang jeung manehna dikeresakeun hiji mangsa manehna teh ele emang teh da meureun kateter jajaten deseh tanagana dina mangsa rek dikepret pamungkas ku emang naha dadak sakala jo leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana karalas leungit dina paninggali emang ngan aya soratan katinggalan kumaha sorana Arjuna nganggehe heula nganggehe cep Arjuna make encep pokok mah
kula rek babakti ka diri anjeun rek ngilu ibadah ka diri anjeun kaula rek asup ngabaju miraga sukma ka diri anjeun ya kalayan geura aku sajabati Arjuna teh geura pake ngaran kaula nyaeta Soparta tah di dinya mang teh sajabati Arjuna teh ngaran teh Soparta manawi teh sanes Mangparta ieu teh kumata ya numawi sanggeusna rengse asup ngabaju miraga sukma ka diri emang Dewa Soparta penjelmaan dewa ti sawarga Manikloka nyakuda teh di nepi ka ayeuna we apet ka emang dina mangsa emang butuh ka manehna di gentraan teburung cunuk di mana geus rengse manehna ingkah deui ngan teuing-teuing di mana tapi geus kontak jeung emang mun ayeuna mah geus bukan ber-HP-na tah eta ya jadi ieu teh kuda-kuda panggilan waduh ewe panggilan pamah lain kuda panggilan ieu nu matak emang terek ngontak ngaliwatan hate ya bari ngontek manehna maksud terek menta diantar ke negara Dwarawati sangkan anjeun janglar lumampah ngajugjug alas di Brasana dauh mangga ngiringan bae kapengker lenggahna sae mah Arjuna Rapsita Sinukut tunggal kang mateni pepahanan catur dria catur araning opat bunga nutaya papadana bagja nutaya papadana gening anjeun oge dugi ka katawis sehat ku kaula nuhun waduh bener we si paman tiasa ngobrol jeung kuda naon oh iya ieu teh anak kaula Gatot Kaca ngaranna tah di paman naroskeun saha ieu cenah oh salam kenal cenah ngomong we biasa da ngartieun oh ya salam kenal we nya nya memang anak lanceuk gitu da anak kaula mah apa serangan Abimanyu tak apa oh nya oh teh numawi nembe wangsul kaula tinu jadi eyang maksud kaula nyaeta ngagentraan diri anjeun menta supaya tepikeun kaula ka mati nepangan menjadi lanceuk Prabu Batra Kresna nuhun wayahna we nya dipenta ridona sok menta supaya malik salira luar biasa ieu kuda nepi ka nurut pisan dititah maliknya malik hebat ieu kuda ieu hebat paman geduh kuda seperti kieu hos hampura arbas puspa hampura kunaon itu paman make jeung nejeh ka putra panjenengan aduh hampura teu dibejaan meureun poho mang teh kunaon geus babae hampura hampura teu dibejaan ku mang naon dina mangsa Soparta nu bogana manehna nguda teh dicabak ku Soparta teh amuk-amukan wae ya jadi ieu mah kuda teh samangeun menyebabna
naon tuh cenah aya ge boga harga diri cenah gede hulu sia caca kuda gede hulu ku muji jelema eta kitu ulah sakali-kali deui cenah naon imane sudi deui ekstra deui moal geruan pejakeun lamun panggih jeung aing di luar dingelikeun si dibere engrin ku aing benda baku bener teuing grupna teh nya moal sakali-kali di moal wayahna kaset lain muhrim cenah sauah wayahna we hampura budak kolot apaleun mana kitu ge resep ka salira teh sok wayahna malik deui arti waktunya sombong pisan budak-budak teh permios paman mudah-mudahan apa menurut iluran sapan nejat dina kanan nya beral anaking mugia sing salamet tidak poge timbalan permios beral gus maka jeung diheureuyan segala atuh dah atuh pasti gadat batu gus bae gus hampura resep resep hampura kuda hampura arba puspa nya mau dipanggilkeun moal sok geus kedua ambak mereka Raden Arjuna